Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi kilaiku pasal sawiji surutus sholati samaniyatun. Surutus sholati utawi piro-piro syarat sah sholat iku samaniyatun 8. Toharotul hadasaini sawiji suci saking hadas roro, wa toharotun lan suci ani najasati saking pira-pira najis bisaubing dalam angguan, wal badani lan badan, wal makani lan tempat. Dina ieu pasal ulama rek nyaritakeun syarat sahna salat nu jumlah aya 8. Nah ieu syarat sah salat nu 8 teh nu diawali ku toharotul hadasaini, suci tina hadas anu dua, nyaeta hadas leutik jeung hadas gede. Hadas leutik bersihna ku wudu, hadas gede bersihna ku adus ku mandi wajib. Nalika manehanana kawasa bersih tina eta dua hadas teh. Kumaha cenah lamun teu kawasa, engke aya bahasan anu khusus tentang eta. Naon nu jadi dasarna pangna kudu bersih tina hadas leutik jeung hadas gede? Dawuhan Allah dina Al-Qur'an surah Al-Maidah, idza kumtum ila sholati pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattoharu. Hartosna he idza kuntum ila sholati, he jalma-jalma nu ariman di ditu nama ya ayyuhalladzina amanu, di mana aranjeun rek migawe salat pagsilu wujuhakum, kumah pamente, kumah dua leungeun nepi ka siku, usap sirah aranjeun, warjulakum kumah suku dua nana nepi ka mumuncangan, wa in kuntum junubang fatoharu, jeung lamun anjeun junub maka anjeun kudu mandi wajib. Nyamalahan mah Rasul nguningakeun dina hadisna, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Allah moal narima kana salatna hiji jalma lamun seug teu susuci heula, teu bebersih heula, teu wudu heula lamun boga hadas leutik, teu mandi heula lamun boga hadas gede, jeung teu narima kana sedekah tina harta meunang hianat, meunang maling, menang korupsi. Di hadis teh riwayat jamaah riwayati Imam Bukhari. Lamun seugeun ieu salat teu susuci heula sanajan poho teu wudu heula, teu sah salatna kade. Jalma anu henteu mangih dua alat susuci, cai jeung taneuh, kumaha atuh cenah lamun ayeuna urang arek salat ieu tapi teu mangi cai jeung taneuh, teu disyaratkeun keur manehanana kudu susuci, maka manehanana salat keur ngahormat kana waktu. Ngan pedah wajib malikan deui keur manehanana dina waktu anu beda kana salatna. Teu naon model urang misalkan darurat kitunya keur dina jero mobil cai eueuh, terus deui taneuh oge eueuh, malah urang rek salat di masjid teu bisa dikarenakeun mobil keur berjalan. Lamun urang eureun urang katinggalkeun, maka eta mah salat we li hurmatil waqti. Salat nanti ngahormat waktu ku isyarat gitu jadi masalah.
ngan kade urang ulah diprioritaskeun. Jadi natkala darurat mah teu jadi masalah. Ad-darurat tubihul mahdurat. Di mana orang darurat mah ngameunangkeun perkara nu teu meunang. Nya lamun urang keur sase mah teu meunang. Salat we urang mah teu wudu heula. Ulah. Ngan lamun seugeun urang darurat meunang wae urang salat tanpa wudu tanpa taneuh lamun eueuh nyari aya mah komo urang bisa mah carana atuh wudu ku cai saakua ge cukup. Kin dina praktik bisa dipraktikkeun cara-carana anu pas menurut pendapat para ulama. Balik deui nu kahiji, syarat sahna salat teh nyaeta bersih tina dua hadas, hadas leutik jeung hadas gede. Lamun manehanana bukti keur junub kudu adus heula, mun teu boga wudu kudu wudu heula. Marah teu cukup bersih tina hadas gede wungkul kudu wudu pan. Pertama bebersih heula hadas gede terus deui wudu kakaraprak salat. Lamun teu kitu teu sah salat. Tanu kahiji, nu kaduana wa taharatu anin najasati. Kudu suci tina pirang-pirang najis, pisaub wal badan wal makan, dina pakaian, dina awak jeung dina tempatna. Ketika urang rek salat, urang kudu apik naha ieu pakaian urang teh suci atawa henteu, naha ieu awak urang teh suci atawa henteu, naha ieu tempat nu dipake salatna teh suci atawa henteu. Henteu sah ayeuna urang keur arek salat sedengkeun mawa najis dina pakaian, dina badan atawa dina tempat. Ari kabuktian kudu suci na badan diterangkeun dina pidauh Allah warruza fahjur jeung najis tinggalkeun ku anjeun dina surah Al-Mudassir. Jeung dina hadis sahih Imam Bukhari jeung Muslim ti Siti Aisyah radhiyallahu anha dawuhan Kangjeng Nabi ka awewe anu ngagetih anu keur head ida aqbalatil haidatu fada'i salata wa ida adbarat pagsili an kidama wasolli. Di mana datang getih head tinggalkeun salat, di mana saat maka kumah getih ti anjeun jeung kudu salat anjeun. Eta dawuhan Kangjeng Rasul. Jeung geus teu parentahanana kalawan ngajauhan najis. Sedengkeun ngajauhan najis teh teu wajib dina salian ti salat. Kusabab wajib dina keur eta wajib dina keur salat. Al amru bisyai'i nahyun an diddihi, nita hiji perkara eta ngalarang tina lalawananana eta perkara. Eta sucina pakaian sucina pakaian. Ari sucina pakaian tina najis diterangkeun dina dawuhan Allah. Sucina eta nu bieu mah nu diobrolkeun bieu sucina tina badan. Adapun ari sucina pakaian tina najis diterangkeun dina dawuhan Allah wasiyabaka fatokhir, jeung pakaian anjeun teh kudu disucikeun heula. Jeung dina hadis nu diriwayatkeun ti Imam Muawiyah saurna kuring nyarita ka Ummi Habibah nah Kangjeng Nabi sok salat dina pakaian anu sok dianggo jima ku anjeunna. Saur Ummi Habibah naam in lam yakun fihi adan, kantenan we lamun teu aya najis mah dina pakaianana. Riwayat Imam Ahmad jeung Ashabus Sunan iwati Imam Tirmidzi. Jeung deui dihampura tina najis anu hese ngaraksana dina galibna seperti dina taneuh jalan anu najis atawa getih reungit, getih bisul, getih jarawatnya. Al masyaqqatu tajlibu taisir, karena masakat narik kana kegampangan, jadi susah eta mah.
Ari suci tempatna anu dipake salat diterangkeun dina hadis Abu Hurairah saurna geus nantung hiji Arabi tuluy manehanana kahampangan di masjid, maka eta Arabi dicarekan ku jalma-jalma dirinya Kangjeng Rasul ngadauh ka kanu aya di lokasi eta, da'auhu wa harikuhu ala baulihi sijlan min ma'in au dunuban min ma'in fa innama bu'astum muyasyirina wa lam tub'asu mu'assirin. Antep ku anjeun eta Arabi jeung cicikeun we kana cikiihna satimba cai saenyana maranehanana diutus pikeun mere kagampangan jeung maranehanana teu diutus pikeun mere kasulitan. Riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Malahan ceuk Syekh Nawawi najis teh kabagi kana 4 bagian. Nu kahiji najis anu henteu dihampura dina pakaian jeung dina cai, ieu maklum. Nu kadua najis anu dihampura naha dina pakaian atawa dina cai, nyaeta najis anu henteu bisa dikanyahokeun ku pancadria ku panempo anu meujeunna. Nu katilu najis anu dihampura dina pakaian henteu dina cai, nyaeta getih anu saeutik kusabab gampang ngaraksa cai tina eta getih. Nu kaopatna najis anu dihampura dina cai henteu dina pakaian, nyaeta bangke sato anu henteu ngabogaan getih anu ngocor seperti misalkan dina cai bangke tumila kutu, sehinggakeun ieu najis lamun kabawa salat dina pakaian batal salatna. Misalkan baju urang kaget ka ieu kanan teh aya tumila paeh pan najis saya kebawa salat batal salatna. Anapun ari dina cai mah dihampura. Eta nu kadua nya syarat sahna salat teh nyaeta bersih tina pirang-pirang najis dina pakaian, badan jeung tempatna. Jadi awakna kudu bersih, pakaianna kudu bersih, tempatna ge kudu bersih tina najis. Salajengna wasatrul aurati lan utawi nutupan aurat, wastiqbalul kiblati lan madep kiblat, waduhulul waqti lan manjing waktu. Nu katiluna syarat sah salat teh nyaeta nutupan aurat tina panempo nalika kawasa sanajan di kamar sorangan bari posisi poek. Kunaon nutupan aurat nanya ku pakaian anu suci nu ngahalangan tina katembong rupa kulit. Eta teh sesuai sinareng dawuhan Allah, ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak-anak Adam, pakai ku anjeun pakaian anu nutupan aurat aranjeun dina saban-saban salat. Dina Quran surah Al-A'raf. Anu dimaksud ku zinatun teh pakaian anu nutupan aurat. Anu dimaksud kalawan masjid eta teh salat. Dina kitab Tafsir Munir nya. Diriwayatkeun ti Salamah bin Aqwa saurna ya Rasulullah fa usalli fil qamis qala na'am zarirhu walau bisaukatin. Ya Rasulullah, nah tiasa abdi salat di komis, dina komis kulambe kurung dina naon dauhan Kangjeng Nabi puguh bae kancingan we eta komis sanajan ku cucuk. Riwayat Imam Bukhari dina tarehna. Jeung diriwayatkeun deui ti Siti Aisyah saenyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah teu narima kana salatna awewe nu geus baleg iwati kalawan kudung kain anu nutupan sirah jeung punukna. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi jeung Imam Ibnu Majah. Jeung diriwayatkeun ti Imam Jabir saenyana Kangjeng Nabi ngadawuh ka anjeunna idza kana saubu wasi'an faltakhib bihi, yakni fi salat. Di mana pakaianana laluasa maka disimut maneh ku eta pakaian, tegasna mah dina keur salat. Riwayat Imam Bukhari jeung Muslim.
Ayat Quran jeung hadis-hadis Nabi Nubi teh geus nuduhkeun kana wajibna make pakaian nutupan kana aurat dina nalika keur salat. Lalaki aya ukuranana, awewe ge aya ukuran anak, malah mah di dieu bakal dicaritakeun ku urang ayeuna syaratna perkara nutup kana aurat. Nah kumaha kitu syaratna anu nutup kana aurat teh nyaeta kudu perkara nu ngahalangan tina nganyahukeun warna kulit lain jirimna. Nah tina pakaian, kulit, daun atawa salian ti eta. Kunaon we nu penting nutupan aurat. Teu cukup pakaian anu ipis anu henteu ngahalangan tina nganyahukeun warna kulit, make bajuna teh banget katempo warna kulit teh nepi ka kabuka katempo katingali ipis pisan make bajuna. Pan aya ena maninganannya baju araripis tanu kitu mah teu sah dipake salat. Malah mah urang oge pan sok riweuh lamun ningali jelema make pakaian anu ipis kitu da katempo pan warna kulitna. Teu cukup ku kaca atawa plastik, ulu mewuh baju make plastik ieu teu sah tah. Anu niru kana rupa kulit, sabab maksud nutupan aurat teh teu hasil ku perkara anu bieu. Ari pakaian anu nyipatan kana jirim badan lain kana warna badan seperti calana anu banget sereg, maka makruh keur awewe jeung hilaful aula keur lalaki. Hasiah Umairah alal mukhalli. Anapun ari nutupan aurat wajibna teh ti luhur jeung ti gigirna badan, ti luhur jeung ti gigirna badan. Henteu ti handap badan mah kusabab hese mun jang lalaki. Diriwayatkeun ti Siti Asma binti Abi Bakar saurna jisim kuring nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh, man kana minkunna tu'minu billahi wal yaumil akhir fala tarfa' ra'saha hatta tarfa'ar rijalu ru'usahum karahiyata ayyaraina min auratir rijal. Sahajal manu iman ka Allah jeung kana poe akhir ti antara aranjeun kabeh hei kaum awewe ulah ngangkatkeun kana sirahna saenggakeun kaum lalaki ngangkatkeun sirahna tina sujud jeung ruku karena ngewa manehanana hei kaum awewe teh tadi naringali aurat kaum lalaki. Riwayat Imam Baihaqi. Diriwayatkeun ti Imam Sahal bin Sa'ad saurna saestuna sim kuring ningali kaum lalaki nyangreudkeun samping maranehanana kana punuk saperti barudak, kusabab seregna samping dipungkureun Rasulullah SAW, dipengkereun Kangjeng Nabi. Tidinya aya nu ngomong, hei kaum wanita, maneh ulah nyengkatkeun sirah sehinggakeun kaum lalaki carangkat. Riwayat Imam Bukhari. Nah ieu hadis jadi dalil kana teu wajibna nutupan aurat ti handap. Pakaian nu wajib nyaeta pakaian anu nutupan aurat sanajan sereg ngawatesanana aurat teh. Jeung meunang salat dina pakaian hiji. Diterangkeun dina hadis Jabir saenyana Kangjeng Nabi ngadauh, ida sholaita wa alaika saubun wahidun fa in kana wasi'an faltakhib bihi wa in kana doikon fatazir bihi. Di mana anjeun salat sedeng di maneh ngan aya hiji pakaian, lamun eta pakaian lebar maka kudu disimbut ku eta pakaian, tapi lamun heureut sereg maka kudu disamping ku eta pakaian. Riwayat Bukhari. Sunatna keur lalaki salate make pakaian panghalusna anu aya, make kamis, kameja panjang urung tuur, make sorban tepa sunatan salat, tutupan sirah, kopeah. Jeung salate dina dua pakaian atawa leuwih. Lamun ngawungkul kana dua pakaian utamana make komis jeung rida, make gamis, pakaian anu nutup bagian luhur tina badan saluhureun samping atawa baju, atawa komis jeung sarung atawa komis jeung calana. Nya anu katinggal ku urang ayeuna we nu sok dicontohkeun ku para ulama para
asatid para guru-guru urang ketika urang rek salat teh sing apik make pakaianana katempo pantes pan natkala ngalaksanakeun salat teh make koko, make samping, make kopiah, make sorban. Deuh meuni kabita pan urang ningali salat saperti kitu mah. Nyangkena insyaallah anu ningali praktek salat ningali pakaian salatna pantes bakal kabitaeun. Di mana geus kabita tinangtuna bakal nanya, di mana geus daek nanyakeun atunya beh dituna kuateun manehanana nurutan kana pertingkah salat seperti kitu. Jadi supaya batur daekeun salat teh dibibitana ku pakaian alus natkala urang keur salat. Ulah nyampe ka batur ningali urang salat teh izin ngewa geuleuh atuh mah arek salat make pakaian dekil kayak kaos oblong pan teu pati pantes. Ta eta tentang pakaian anu nutupan kana aurat teh nya. Jeung deui dina perkawis wajib nutupan aurat dina salianti keur salat sanajan sorangan khususna jang awewe. Sok sanajan di kamar iwal nalika keur manehanana emang keur arek aya pangabutuh arek mani misalkan jang awewe mah. Jadi lempeng nama cara nutupan aurat teh keur salat lalaki mah baina surah wa rukbah antara bujal jeung tuur, lamun awewe mah iwal ti pameunteut jeung dampal panangan. Nya aya pakaianana jang lalaki mah kieu jang awewe mah kieu. Urang ge tos pada uninga ketika urang rek ngalaksanakeun salat. Jadi wajib hukumna urang nutupan kana eta awak urang natkala urang rek ngalaksanakeun salat. Karena di antarana syarat sahna salat teh nu katiluna nutupan aurat. Wastiqbalul kiblati anu kaopatna syarat sahna salat teh nyaeta nyanghareup ka kiblat. Nyaeta nyanghareupan Ka'bah anu aya di Mekah. Ieu jadi syarat salat anu kawasa dina keur banget sieun jeung dina salat sunat keur nyaba. Iwal eta mah. Jadi syarat salat nyanghareup ka kiblat sote lamun emang kawasa. Anapun ari urang keur banget sieun mah teu naon. Keur perang, salat keur perang ninganan. Teu mah teu naon nyanghareup ka mana we. Atawa salat sunat keur nyaba. Karena dawuhan Allah taala fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka sangharepkeun pameun teu anjeun ka arah Masjidil Haram jeung di mana wae aranjeun aya sangharepkeun pameun teu anjeun ka arah-arahna eta Masjidil Haram. Dina Quran surah Al-Baqarah. Kumaha cenah ari salianti salat wajib nyanghareup ka kiblat henteu. Kusabab eta jadi tangtu nyanghareup ka kiblat soteh nalika urang ngalaksanakeun salat. Dawuhan Kangjeng Nabi ka Imam Khalad bin Rafi idak kumta ila salati fa asbigil wudu'a sumastaqbilil kiblata. Di mana anjeun nangtung rek salat maka sampurnakeun wudu tuluy anjeun kudu nyanghareup ka kiblat. Riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Imam Bukhari jeung Muslim ngariwayatkeun yen Kangjeng Nabi salat 2 rakaat bari mayun ka Ka'bah dawuhanana hadihil kiblat
tah ieu kiblat kusabab eta teu sah salat kalawan teu nyangharep ka kiblat. Ya kitu deui ceuk ijma ulama. Nu wajib dina nyangharep ka kiblat meneran ayeun Ka'bah dina keur deukeut kalawan yakin. Nalika jauh kalawan don dugaan. Nu jadi dalilna hadis Imam Ibnu Abbas sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salebet ka Ka'bah anjeunna kaluar deui teras salat mayun ka Ka'bah jeung anjeunna ngadauh hadihil kiblat ieu teh kiblat. Riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Ari pernah na kiblat ti urang ti Indonesia belah kulon kaler barat laut. Lamun ti Pakidulan Cianjur mah nya ti titik kulon teh 25 darjah ka kaler 25 darjah setengah ke belah kaler. Jalma nu teu bisa nyangharep ka kiblat ku sabab gering maka manehanana salat nurutkeun tingkah manehanana dan kudu dibalikeun deui salatna diuihan deui salatna. Nu meunang teu nyangharep ka kiblat dina nalika keur salat dua tingkah. Nu kahiji dina keur banget sieun nalika perang jeung kafir jeung kaum kafir Yahudi Nasrani kitu sote aya pitunjuk ti Allah fa in khiftum farijalan aw rukbanan maka lamun maraneh sieun ku musuh maka kudu salat maneh bari lempang atawa bari tumpak tutumpakan Al-Baqarah. Saur Imam Ibnu Umar dina nafsiran ieu ayat bari nyangharep ka kiblat atawa henteu nyangharep ka kiblat. Riwayat Imam Bukhari ya kitu deui nalika lumpat sieun anu dolim, sieun sato galak, sieun banjir jeung sajabana. Nu kadua dina nalika salat sunat keur nyaba dina tutumpakan urang misalkan dina mobil diterangkeun dina hadis Imam Jabir kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rohilatihi fi safari haitsuma tawajahat bihi fa idza radal faridata nazala fastaqbala qiblata. Kayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok salat dina kendaraanana dina perjalanan ka mana bae nyangharepna kendaraanana tegasna mah ka arah tujuanana di mana anjeunna bade salat fardu anjeunna lungsur teras mayun ka kiblat. Riwayat Imam Bukhari. Jalma anu salat sunat dina tutumpakan dina ruku jeung sujudna cukup ku isarah. Ngan dina isarah sujud kudu leuwih handap tibatan isarah ruku karena misahkeun antara anu dua jeung karena itiba kana sunat Nabi. Eta nu kaopat. Syaratna sah ngalaksanakeun salat teh nyaeta nu kaopatna teh nyangharep ka kiblat. Nu kalimana waduhulul wakti manjing waktu geus asup waktu. Nah kalawan nganyahokeun anu yakin atawa kalawan dugaan. Kalawan ijtihad saha jalma nu salat teu kalawan nganyahokeun waktu heula maka henteu sah salatna sanajan eta salatna dina jero waktuna. Manjing waktu bisa dikanyahokeun hiji kalawan ningali ku sorangan kana geus lingsirna panon poe atawa geus surupna panon poe. Atawa kalawan beja ti jalma nu bisa dipercaya atawa aya azan muadzin anu dipercaya atawa kalawan ijtihad meunang pamilih sorangan. Lamun teu bisa ijtihad maka nurutkeun kaul asoh mungguh An-Nawawi meunang manehanna taklid ka anu nyaho. Jadi urang mah geunang geus aya adan ieu. Malah jam ge boga kalawan jam anu bener anu meunang nimbang ku istiwa atawa ku rubu atawa diakurkeun kana jam radio. Lamun hayang nganyahokeun kalawan tahqiq kana awal waktu saban salat jeung akhirna mesti ngagunakeun jadwal waktu salat. Nah make jam hakiki jam istiwa atau make jam radio waktu Indonesia bagian barat. Lamun jamna jam istiwa jadwalna kudu jadwal anu make jam istiwa, tapi lamun jamna diukurkeun kana jam radio atau TV nya maka jadwal nanti kudu jadwal nu make jam radio ulah pahili. Kade nya urang mah geus geunah ieu nama
ulama-ulama atau seueur nyiptakeun jam, nyiptakeun jadwal salat waktunya. Eta anu ka 5 nya eta kudu geus asup waktu. Teu sah salianti waktuna salat duhur jam 11 teu sah. Geus asup waktu we mun duhur jam 12 ka dieu gitu. Kadang kurang kadang lebih pan mun duhur oge. Asarnya gitu keneh, kadang jam 3 itu waktu asar, kadang 3:30 karak asup waktu asar. Nu kagenepna wal ilmu lan utawi nganyahokeun bipardiatiha kalawan pardune salat walayata kidalan yen ta orane kadakan pardon ing pardu min purude saking pira-pira pardu salat iku sunatan sunat wastinabul mubtilati lan ngadohi ing sakehe kang ngabatalakeun salat. Wal ilmu bipardiatiha nu kagenepna syarat sahna salate nyaeta nganyahokeun ieu salat pardu teh eta pardu. Wal ilmu bipardiatiha nyaho kana salat nu dipigawe ku manehna teh yen eta teh salat pardu. Sanajan misti dina hak jalma anu awam jeung liana, tapi ieu henteu khusus dina salat. Sakabeh ibadah syarat kudu nganyahokeun parduna. Jadi wal ilmu bipardiatiha syarat sah. Jadi teu sah lamun ieu salat fardu dianggap salat sunat gitu. Wal ilmu bipardiatiha nyaho kana parduna salat. Wala ya'taqida fardon min furudiha jeung nu katujuhna syarat sahna salat ulah nekadkeun hiji pardu tina parduna salat ditekadkeun sunat. Tegasna mah kudu nganyahokeun kaifiat salat kalawan misahkeun parduna salat tina sunatna. Ieu nisbat ka jalma nu awam. Jadi urang kudu nganyahokeun mana wae parduna salat teh. Salat duhur mana nu pardu mana nu sunat. Model maca doa iftitah kan sunat, model maca Fatihah kan wajib. Ulah nepi ka maca doa iftitah dianggap pardu, maca Fatihah dianggap sunat. Jadi urang kudu nekadkeun hiji pardu tina parduna salat, ulah ditekadkeun yen eta parduna salat teh sunat gitu. Nu kadalapana ngajauhan sakabeh nu matak ngabatalkeun kana salat seperti manjangkeun rukun anu pendek atawa kalawan ngahaja manjangkeun rukun anu pendek teh jeung sabangsana ti eta. Ngajauhan sakabeh perkara nu ngabatalkeun kana salat kin aya pembahasan tentang perkara nu matak ngabatalkeun kana salat. Tadi dia kesimpulanana ulama nyaritakeun tentang syarat sahna salat nu jumlah aya 8. Nu 8 teh nu kahiji bersih tina 2 hadas, hadas leutik jeung hadas gede. Nu kaduana bersih tina pirang-pirang najis dina pakaian, dina badan, dina tempatna. Nu katiluna nyaeta nutupan orat, nu kaopatna nyang hareup ka kiblat, nu kalimana asup kana waktuna salat, nu kagenepna nganyahokeun parduna salat, nu katujuhna ulah nekadkeun hiji pardu tina pirang-pirang parduna salat sunatan kalawan sunat. Nu kadalapana ngajauhan perkara nu matak ngabatalkeun kana salat. Ta eta urang kudu apa supaya salat urang sah di hareupeun Allah Rabbul Alamin, malah mandar sabada urang salat teh ngajadikeun ibadah, ngajadikeun pahala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.